Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu sadayana haturan. Alhamdulillah ngayeuna urang tiasa tepung deui dina acara ngadongeng. Etang-itang ngulangkeun katina ngadangkeun dongeng-dongeng anu kantos dengkeun ku mitra sadayana waktos kapung. Mitra kaum dangu sadayana kumaha kabarna? Pamugi wae sehat jasmani oge rohanina ditang tayungan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Eta pisan anu dipiharep ku sim kuring siang kalayan wengi. Mitra kaum dangu sadayana nyanggakeun ieu carita dina judul Lalang Jagat. Naga langit tumurur bumi. Karya Lasmini Indri. Mitra kaum dangu sadayana sumangga nyangakeun wae ieu dongeng pamugi jadi pamabrahmana. Mitra kaum dangu sadayana ameh teh nyangkolong kana waktu mangga urang ngawitan ieu carita dina judul Lalang Jagat. Naga langit tumurur bumi. Karya Lasmini Indri. Sumangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Sanding dang hyang ki Sunda jadi bubuka uwitan. Ujar anu kawantar di lemah alas loh Jinawi ing Nusantara. Lemah subur makmur sugih mukti sanajan tak sabat tentrem. Tapi tengurangan kana kamunesanana. Leuweung luang liwung masih gege hampir di sepanjang tungtung tenjo. Gunung-gunung radantul dipepais ku rajekna tatangkalan. Punya kitu ngamplok hejo pasawahan tapetot lepas tina alih tetapan setiap insan nu aya di pilemburan. Tatar Sunda mangrupakeun hiji daratan anu sanggalna memang lega. Ngahiji antara daratan Borneo nepi ka daratan Malaka Kiwari. Tapi ku ayana bancang Pakeuh alam saware lemah Sunda geus kakeum. Ku laut anu antukna kapisah-pisah jadi sabaraha nusa. Hal ngeunaan tasakala Sunda memang rupa-rupa jalanna. Loba jejer anu turun-tumurun ti mimiti karuhun nepi ka anak buyut sakeseler. Beja pabeja-beja anu antukna tepi ka urang Kiwari. Anu geus pasti Tatar Sunda nyimpen sajuta carita. Endah alamna matak genah tur lugina lamun seuk ngeleman ku ati sanubari. Tatar Sunda lir mutiara satengah hing papat buana panca tengah hasil mahakarya Sang Ilahi. Tapi sanajan kitu sakumaha anu geus ditepikeun ti awal yen Tatar Sunda nyimpen misteri sajuta carita. Di balik kaindahan alamna nyimpen rusyah carita anu pohara, moh dina segi kahirupan rakyat biasa atawa golongan dunia makalangan. Rupa-rupa carita anu geus kaalaman. Carita bagja, boh carita anu matak pikaketireun. Seperti dina hiji waktu ti belah wetan, iring-iringan mega hidem katenju mimiti nyimutan alam sabudaranana. Sinar sang surya meh sagamlengna kalalangsean. Anu ngabalukarkeun iuh-iuh di padaratan. Buludug karungu gegelegeran di Jomantara. Nandakeun lamun langit sakedeng deui bakal nyurahkeun hujan. Nyawe menang sabralila antukna langit ngucurkeun caina.
Hujan ngagebret diiringi kuting barasatna gelap seleser. Jalma-jalma gentak birat petauran muruka imahna sewang-sewangan nepi kataya saurang-urang acan ngalanto di luaran. Kaayan tebeda jeung di pilemburan. Ngagebret na hujan oge milu nyimutan di puncak gunung Himara atau anu ayeuna disebut Cakrabuana. Ku ayeuna kitu, situasi di puncak eta gunung jadi pika keengen. Waek baring jeung riuh ku hujan angin dordar gelap. Malah sawareh tatangkalan mah ayeuna geus rungkat. Bakati ku tarik ketebak angin. Ali-ali pahibutna alam anu aya di puncak Himara. Di lebah lamping anu masih aya di sekitaran puncak gunung Ketempo, aya hiji guha anu kawilang cukup lumayan gede. Kaayan di jerona caang beda jeung ilaharna guha anu poek ngongkreng buta rajin. Di jero guha jiga aya sumber cahaya anu jadi pertanda aya kahirupan di jerona. Lamun ditilik ke jerona memang enya. Di jero guha kesampak seorang lelaki nanoman kerjiuk yang harap kena durukan. Tumungkul bari nitenan salambar kertas anu keur dicecepengna. Tapi lamun ditilik kanu keur dicepeng ku eta lelaki teh sebenarnya lain kertas. Tapi hiji lembaran tina papagan kai. Tina eta lembaran natrat tulisan aksara Sunda Buhun. Anu ku ayeuna mah geus moal kaharti. Riul-riul tapi ngabentuk kalimat-kalimat anu ngandung Rusia. Eta lalaki noman teh anu membanda keretan rupa tegep tapi ngandung wibawa komara anu gede terus netep sieup kana tulisan anu aya dina lembaran. Ketempo nama lain maca tulisan dasarna panonna oge jika tetepan kosong, tetepan pinuh kusawangan atawa lamunan. Memang sabaralila kayan eta jalma tetep seperti kitu. Tetep ngalamun anteng dina sawangan. Eta lalaki tuluy ngerahu panjang jika nu keur mikeun Bang Balu. Gerendeng eta lalaki karungu gerendeng lalaunan meh teh nyorak. Ki Guru Arkadana aji kerangan saterju satarenyu jeung pusara Sangyang Bandring anu aya dina ieu lembaran kitab taloh geus kecangking sagemblonna kukuring. Tapi naha tatu jero anu geus ngakurat mangtaun-taun teh ieu cager kalaanger wae tetela tatu akibat tenggelan iblis jala setra teu bisa dipupus kitu wae. Red eta lalaki ngereret kana lebah dada belah katuhuna. Hiji tapak hideung katampo ngejeblak di lebah dinya. Geus dipastikeun lamun eta tapak mangrupakeun tatu jero anu geus ngendap mangtaun-taun di dirina. Tadila eta lalaki karungu ngagadendang deui bari ngusap tatuna. Iblis jala setra. Ulah samadkan niaya kula Angling Sudraji. Sakedeng deui bakal malas pati. Utang pati andika gesalaput langit. Pikiran eta lalaki anu cikene disebut karana tuluy nyawang jauh. Ras inget-inget mangsa 12 tahun ka tukang. Di mana ieu jalma anu ngaranna Angling Sudraji mangrupakeun anak salah sahiji di kademangan kerajaan Parakan.
Kidemang Dewangga Ramana Angling Sudraji anu jadi pilar utama di Keraton Parakan. Sedangkan anu jadi indungna nyaeta Nyi Ageng Giriwangi, saurang jawara atau satria anu pinuh mimpin hiji kempungan prajawara di Kempungan Trate Emas. Pikiran Angling Sudraji beki telem serta beki jauh ke alam lawas. Bayangan-bayangan ketiri tingkol lebar jika nu ngelelewe. Kebayang mangsa-mangsa akhir jer hirup dua kolotna anu pika ketiren. Ramana Kidemang Dewangsa tiwas saenggeus tarung jeung dua jawara Tatar Wetan. Si Dewa Pedang Jalakumpai sarta Kisenu Bejo. Sebenarnya lain tewas kedua jalma eta, tapi sebenarnya Ramana menang serangan bongo ti saurang penjahat ulung Ki Jalasetra. Anu ngajadikeun si Jalakumpai gampang ngabinasa. Jurus pedang dewana geus teu katahan deui anu antukna awak Kidemang Dewangga ancur karanjam ku jurus pamungkas pedang disang. Serbuan Gerbang Langit. Katunggaraan Angling Sudraji sarta katalangasan Ki Jalasetra tenepi ka dinya. Dalilati eta hiji kejadian ketir geus ngahantem henggel kana batinna. Indungna nyaeta Nyi Ageng Giriwangi di Gadabah harebeunana. Angling Sudraji anu harita masih umur 6 tahun coba ngalawan melaan menjadi indung. Tapi dalah kumaha tenaga budak geus pasti mohal bisa nguntup tenaga kolot. Komo ieu Ki Jalasetra saurang jawara sakti mandraguna anu cek beja mah mibanda ajian rawa rontek. Kusakali nenggel oge Angling Sudraji nepi ka meceng serta ngalengerek kapiuhan. Tina tenggelan eta antukna Angling Sudraji kudu nandangan tatu anu jero anu napak mang taun-taun nepi ka kiwari. Sanajan nyawana bisa salamet tapi akibatkeun sawareh urat saraf intina para recah. Lamun keur datang jadi sok sakapeung kudu utahkeun getih lelambaran anu lain saeutik. Las manehna inget nalika keur kapiuhan tuluy dihudangkeun ku saurang awewe anu umurna sababat manehna. Eta awewe katingali lusuh sanajan make raksukan cemprenik. Raksukan jadi ciri lamun manehna lain jalma biasa, tapi raksukan terah keraton. Kirana, cek Angling Sudraji nyambat hiji ngaran anu geus pasti jadi ngaran eta budak awewe. Kebayang manehna tuluy disangkeh dibawa ngajauh ti dinya. Ngarasa heran ningali kaayaan Kirana anu leuseuh maneh tuluy tumanya. Kirana, nah geuning aya ka dieu. Yang eta kunaon anggian meni lelecek kitu kunaon? Karaton tos diserang ku pasukan Majapahit. Matakna abdi tiasa selamat, oge abdi tiasa kabur. Karaton diserang deui. Apanan kejadian serangan geus rengse? Malahan pun Rama oge nepi ka tiwasna. Angling Sudraji kerung ngerasa kaget. Deregdeg eta budak awewe anu ngaranna Kirana ngejelaskeun jujutan sagalana. Bari nyangkeh Angling Sudraji sagalana dibeber beaskeun.
Timimiti aya penyerangan dadakan anu kedua ti pasukan kerajaan Majapahit. Tuk nepi ka manehna bisa kabur ninggalkeun karaton. Duka teuing kumaha kaayaan ti dituna, anu puguh mah kirana bisa nyingkah ti karaton Parakan, anu keur pahibut perang campur. Teras Ai Rama Prabu nyarira kumaha kirana? Tanya Angling Sudraji. Duka, yang mudah-mudahan mah tiasa selamat. Da anjeunna didamping ku Bibi Laraspati. Gitu. Teras ari Bibi gireung kemana Angling? Tanya Kirana. Ditanya kitu Angling Sudraji tengah jawab, kalah tungkul, ngaharu, pinuh kasedih. Tewasa lamun kudu nyaritakeun ngeunaan indungna anu digadabah ku Jalasetra di hareupeunana. Ningali paroman ngaharupna Angling Sudraji, kirana ngarti. Pasti aya kejadian anu ketir tumiba ka keluargana. Kirana teu wani tetelapek leuwih jauh, sebab bisi jadi tambah bang baluh kasedih Angling Sudraji. Kitu obrolan duanana di sepanjang lumampah asruk-asrukan tepuguh tujuan. Ngageburna seuneu kepantul tina sorot panon. Seketna Angling Sudraji milu mere gambaran kumaha ngageburna hate alatan tina rasa dendam anu geus ngakar puluhan tahun. Lembaran kitab taloh anu keur dicepengna tuluy ditilepan. Sup biasupkeun kana saku baju geus kitu mah manehna nerawang deui. Sawangan Angling Sudraji beki maju ti taun ka taun. Teu mimiti tidinya Angling Sudraji kalayan diantar ku Kirana datang ka sababaraha guru pikeun nyumprih nimba ilmu. Seperti dina sawanganana manehna tiba di sisi pasisir laut kidul. Tidinya manehna tepung jeung seorang jawara kolot sakaligus jadi kuncen segara kidul. Eta jawara boga ngaran Eyang Waran Saji. Setepungna jeung eta jawara Angling Sudraji langsung diterima jadi muridna. Yang kebenaran keur butuh murid euy. Ilmu dewek kudu buru-buru diturunkeun. Jadi kebenaran maneh datang ka dieu aya jalan ke momentas. Hatur nuhun Eyang. Parantos nampi abdi jadi murid. Tembal Angling Sudraji beri rengkuh hormat ka Eyang Waran Saji anu kiwari geus jadi guruna. Di harita, Angling Sudraji mimiti dilatih ilmu. Mimiti dasar ilmu, kanuragan, serta lapisan tenaga jero. Sareng si latihan serta lamun aya waktu luang, sok rajin manehna arulin ke keluangan jeung sikirana. Ya hitung-hitung, pangubarah kecape tina latihan anu lain enteng-enteng. Keremah manehna nenangan tatu katurung-turung oleh latihan ilmu oge cukup berat. Dina hiji waktu, nalika Angling Sudraji keur aranteng aruling jeung kirana di tengah leuweung. Di sajalan manehna nempo satu bajing ngagoler dina hiji batu. Memang can paeh tapi ketempona mah jiga nandangan kasakit. Angling Sudraji gewat nyamperkeun salta ngerahu bajing anu teu empes-empes. Kunaon ieu bajing nya kirana?
Karunya teuing nepi ka kieu. Kituna eta bajing bari diilikeun neangan naon anu sabab jadi eta bajing nepi ka kitu. Jika nama disamar ku heulang, angling, tinggal wae. Tah, tina beteungna jiga tapak rageut cakaran. Embal kirana, nyawe, teu salah. Ketempu dina lebah beteung bajing jiga aya tatu balas cakaran kuku. Eta bajing terus ditanggei serta diusap bangun pinuh kadedeh ku angling Sudraji. Red manehna tuluy ngareret ke kirana barepok nyarita. Karunya teh inggih bajing, lamun dia antep pasti bakal paeh. Mending urang bawa ke tempat guru yuk, urang rawat wae. Ayolah. Tembal kirana nyaluyuan, geus kitu mah duanana tuluy. Negara di indit bari mawa bajing guru balik ke tempat guruna. Rupina cerita orang cekapkeun heula di dieunya pamirsa. Enjing urang teraskeun deui dina judul Langlang Jagat Nagara Langit Tumuru Rupi karyana Teh Lasmi Indri. Mugia janten pambawa rahmana. Hapunten dina sabaraha kelepatan bau pilih aya cariosan sareng basa dina ausan kurang rengahna pamirsa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.